nyangka pisan geninganan di Sukaluyu teh aya kolam renang anu alus pisan ciga kieu ejeng hargana teh murah meriah saukur 10 ribuan per orang nana teh. Liburan sakola geus erek beres tapi ieu encan liburan matakan cenah ge ieu teh ngajakan ka kolam renang. Hayu cenah ge urang ka kolam renang mah nya batur ka kolam renang ari urang henteu cenah. Heupan keur hari Minggu teh ieu mah nepikeun ka salemur sarerea ka kolam renang geninganannya. Ari ieu henteu matakan tuh sakeluarga besar ieu mah abi ayeuna mah bade ka kolam renang Ciga Batur. Tapi abi mah moal jauh-jauhnya tetep we di sekitaran Sukaluyu tuh ieu teh bade isi bensin heula supaya jag-jag apa nantu nu geulis mah meni ugal igel we meureunan bunga cenah ge aku mau berenang mama cenah ge neng mudah-mudahan we atuh kapendak soalna abi teh teu apal ieu teh tempatana teh di mana. Heuh pan abi ge can pernah kitu ka di kolam renang anu eta mah ieu ge abi teh apal dina cerita ceuk batur. Heuh pedah batur geus kadarinya kitu padahal mah abi tempatna ge teu apal matakan ada moal bireug ieu meureunannya ari sekitaran Sukaluyu mah kari nanyakeun kitunya. Heuh pan ceuk paribasa ge malu bertanya masa saat di jalan matakan kudu loba tatanya ameh henteu nyasar. Ternyata abi teh nyasar guys. Tingali abi teh di dieu teh nyimpang heula ka ibu-ibu nu keur ngariung nanyakeun di mana cenah kolam renang ieu teh. Ari pek mah kalewat cenah abi teh salah jalan. Aduh Gusti makaning mawa rombongan. Ternyata geuninganan ieu teh jalanna teh kalewat Gusti nu agung menikat geus kukurilingan heukeun bae lah ngabebeurang tingali pek mapang paneurina ieu mah anu tunjuk jalan teh kalaka nyasar sorangan tingali tuh nu lainana mah geus nepi ieu teh tuh masya Allahnya alhamdulillah nepi oge geninganan ka tempatna tuh ieu teh tiket masukna teh saukur 10 ribuan tingali tuh Gusti geninganannya harga 10 ribu teh ari sugan teh kolam teh bakal kolam hungkul ari pek mah menikat alus kieu ieu mah atuh dah henteu eleh we jeung anu di kota-kota mah ieu teh aya 3 lantai tapi anu katiluna mah can anggeus ciganana teh jadi anu produktif nama ieu teh 2 lantai tinggal mending ngareunaeun ieu mah lamun mawa orok teh mah bisa sabari nyanda tingali Gusti masya Allahnya meni rapih kieu atuh tingali tuh ieu norek paen prosotan bisa di dieu norek ngopi-ngopi cantik bisa di luhurnya meni geunaheun kieu tuluy we ieu teh nya nu geulis teh ancrup cenah da menikat geus teu kuat tuh geuninganannya mamawa pelampung di imah teh ari pek mah ieu teh pelampungna teh bocor Gusti menikat abung kene geus lila teu dipake tuh tingali ieu teh ting sieun teuing henteu ieu teh rada hulang-hulang kene cigana teh rada reuas meureun kanu tiis ieu teh nu ancrupna teh saukur inungna we jeung budakna da bapana mah kalakah nongkrong we di luhur tinggal tuh jadi kameramen jadi penonton we meureunan ningali anu rarenang tingali ieu teh meureunan di lantai 2 nyorotna teh tinggalnya lumayan